Panggih deui. Berarti aki teh panjang umur. Rarasaan mah aki teh geus moal aya di kieuna. Geuningan panggih deui. Tapi lamun aya kejadian ka Aki pondok umur, Aki ge bakal manggihan ka Sohib Kosmo. Ulah ditolak. Aki bakal terus aya dina hate Sohib Kosmo. Lamun sok ngadenge anak hayam, sora anak hayam ciap-ciap tengah peuting, eta teh aya arwah nu lampreng. Bisa jadi aki nu geus teu aya di kieuna tapi nyamperkeun ka didinya. Bisa jadi eta teh aya Kunti. Aya Kunti jang. Da aki ge tara miara anak hayam, tara ngukut, tapi sok kadenge sora anak hayam ciak-ciak tingali sok aya awewe tiuk dina jandela. Lihat ayeuna.